Kedomnya sumur kali sambung panggilan. Ya patetetan sangnya murag. Murag deh karena. Ya murag. Paling Paling baik murag deh. manis. Lanjut manis. Intro galur kapungkur mapai raratan bahwa di tiwancing sekali ini kang mangsan sampurna. Bisa lebeten karaton negara Astina. Allah Sasatna guru pangawasan kurawanya tak kesepuhan Marsiko Mayana Tedamang Waras. Kami para kurawa. Budi sesepuhannya tak kursi Bisma Dur Sasana Sudana Citra Yuda Citra Soma Citra. Teka di Patikarna. Nerangan di kaya resiko mayana anu Tedamang anu di pangkon Aswatama. suka teh ku Bobi sugane ku Aswatama Himalan pangarsa. Nah, itu indung maneh jeung aki maneh naremongan deui Aswatama. Cek no. Buah-buah gorek nyabut nyawa ama hiji dipinang di kenyem poe akhir anu manung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maut pingaragenana. Tahu tante. Nah, Ya resiko maya. Parang Yesawu germagan utusana. udah buka hutang gitu maksudnya. Ini dagang ya susah. Sama Tarikan aduh. dia ge sarua. Susah. Yo dagang tiisen kumaha tuh. Jangan Jangan dipikiran mah. mikiran mah boga hutang enak teh. Hutang mah mayar. Kudu mayar boga hutang ge. Indungna kabayar henteu, dagang henteu. Gawe eueuh kumaha? Ngerek di ieu mah. Luhur mah. Di luhur mah. Kawan we diritun ke suganet. Di mana we milik mahnya? Teu nyaho. Gage sugan ge kabayar. Suganet teu leuwih dagang mah. Harupna aya bisa kabayar. Namun ceuk ieu teh mah geunengan bahasa kolot gitu. Urang teh kudu geunengan cikasak-kasak nangejo. Tah Bisi kutung tamagana. Cikasak-kasak nenyo bisi kaduhung ayo jagana. Cang ieu non nyangu kumaha. Boro-boro dagang ya, dagang lieur. Aya nu mayang tinggal tega duit kumaha itu mayar. Pan Kasih cantik kumaha mun mayar. dengan juga kudu dibayar. Gawe eueuh. Dagang eueuh. Kumaha lieur we untung nama. Lamun mikiran kadinya nama. Sasok poe-poe acan begitu boga ieu. Sugane kahareupna sugane. Sugane kahareupna aya Sahalina nyaho milik mah. Lamun dipikiran mah Matak lieur we. matak jangar gitu. Matak jangar kasirana ge nya. Jangan. Kayak sugane miliknya dibayar. Di mana we? Kak. Aduh iya nyarumput di dia paingan. Kang kumaha? Aduh kumaha atuh teh. Kira mayana di teh tatanya Boro-boro mayar ya hampura we teh dah hes ya. Mere mana usahakeun atuh Kang ulah cari we cingogong kieu nyumput hampura we ayo mah. lagu di tangan eueuh ka imah kumaha Gane aya ka ditu mah. basah-basah atuh di dieu teh capek lagi teh kukulingan teh aduh Saya dagang teu. Gawe itu. kumaha cik atuh ayeuna solusina ieu di dieu ya jadi pertanyaan kebingungan ya Gane boga duit ieu teh harusna Harus nama aya sekarang aya lah. Bukan aya miliknya.
secara bayar secara ranking ya menati heula aduh diberikan ka gitu kumaha rek usaha lah geus bengke dibere hareup hare se mayana kang aduh cing karunya ka anak pamajikan kang di dia ge sarua ieu kikian teh jadi tukang nagih teh yang maraban anak pamajikan lamun teu hasil mah iraha moal dibayar atuh kudunungan di dia atuh moal bisa maraban ka anak pamajikan kang usahakeun kang nya omat kang nya di dia geus capek aduh geus usahakeun nya ya omat nya Usahakeun kamura juga. di dia da kumaha atuh di Sebenarnya dia kan dalaman harus, naos di dia ge ngarti aya posisi teh keur kieu segala rupa teh ekonomi keur kieu urang teh nya yang hati da deh nya ngapoe di dia ge ngarti akan tidak usaha cik atuh alaman ka dieu teh ngomong bahasa-bahasa atuh nepungan lain nyumput ini nyumput tidak dari ieu aduh ya Allah kumaha sok kumaha atuh ayeuna aya di dieu teh ya mumpung panggih hese nah di dinya teh sabaraha ba aduh we kumaha tuh ieu teh alaman teu era mah aduh kumaha atuh iraha kumaha sudah we pageto lah pageto di dieu pastian soalnya di dieu ditanyakeun kedudungan aduh kumaha ya teh ya jaraknya kumaha ya 5 poe saminggu awas talaman eueuh 5 poe tah di dieu tayangan di dinya insyaallah ya kudu sabulan beto pisannya ade usahakeun janji bari ngaleungit deui ge ieu geus kesel ka di dieu teh ya omat pula bisa dia di dia kumaha lamun teh lamun teu kayaan kududungan mah di dia jawaban kududungan insyaallah ya omat bisa ya dia teh pusing yang di dinya teh aduh aing mah udah gitu lumayan mah mana pantai ieu usahakeun jalan pisan lain jalan pisan usahana lah ka nya ka payuna mah kitu namanya hanapna 5 poe ka luhurna saminggu jual domba atuh naon nu aya ya makin urusan domba batu jeung aya batur kade di dieu katempuhan urusan sombong tah enak mah sabaraha we heula ayeuna kan oh da ya mah enak mah sabaraha sok mumpung panggih kan wae enak sabaraha we aduh sampai sepek rek acan kan 5 poe mah 5 poe ka hareup ayeuna mah sabaraha we heula maneh tuh ieu ayo di dinya mah kaden masih ajeng Tuh kene. Aya. Boga teh sabaraha ayeuna. Kosong. Jam tangan kan. Jam tangan buka sok lah. Jam saya mah. Pokona mah teu nyaho. Buka nyaho ieu mah. Terus buka jam tangan. Nyaho ieu. Jam tangan eta. Susah. Jaminan. Sok. Oh ieu. Aduh. Kumaha ieu teh? Sok buka jam tangan naon anu aya. Naon Aya sabaraha tuh duit sok. Iya warisan ieu mah. Jam heula jaminan. Warisan di dieu. Di dinya mah sok. Anjing. Kumaha ieu? Warisan ieu mah. Geus ku ieu sok. Warisan. Aduh, kumaha Gus? Nangtung mana? Kumaha eta? Ieu warisan jaminan ngumpul. aya pae diturungan Malila ieu jaminan ngumpul. Kumaha? Tulungan atuh ieu. Cicing Kumaha? Warisan. Ieu mah kieu warisan. Kumaha ieu teh? Warisan. Iya mah jaminan. ayam Ieu warisan. Lamun geus dibayar dibikeun deui ku dieu ge ieu mah. Warisan kumaha? Warisan. Bagus ieu bikin Wajiban dinya pasti pulang deui pulang di oh. dibikeun deui engke mah aya duit dibikeun deui ieu mah jaminan ngumpul. Teu butuh jam, butuh duit dia mah. Ieu usaha kumaha ieu jam? mun aya di dieu mah pasti ditulungan sarua di dege saat Oh, ari sah. Pakai jam dinding lah. Nah, itu dinding mah pakai gantungkeun jam dinding Oh, dia iya eta. Iya teh warisan ieu teh. Kang, ieu ku dieu di bawah heula nya. Ya insyaallah ya. Kumaha teh? Iya era tinggal jam Lain era duit. Didinya mun ieu. anjing mah rugi aing mah Daripada urang pacar geus tinggal siapa? ayo Ayo man. Nabah mah. Mana ya? Ayo sok sih balik kolot. Ayo. Itu mah. Cek itu cekiana di jeung kolot mah pugu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aduh, beli tinggal ya kita ya. Ya teh marana ieu Bang, hapunten geus tacan aya apa teh ya. Iya pas sewa kumaha. pas aku naon ieu teh
Iya bah, punten abi ngaganggu ya ka abah. Punten bisa can abah. Aya naon jang gitu. Abah teh ngaruas Ya ya. tajam nih ieu Bah. Saban warisan. Ieu. Mah. Kan itu gaduh sametan. Cek saurang sampai jelas. Iya bah. Akang itu gaduh sametan. Kieu bah, ieu nu si akang dua ieu teh gaduh sametan ka Bang Emo. Kumargi ku abi ditagih teh we nyumput di ditu abi teh kesel tos ku kurilingan. Ku abi disungkeun kapastianana nyarios 5 poe manehanana teh. Ayeuna abi 5 poe mangga ku abi dipasihan waktu 5 Ya, poe. ya. Tah kanggo ayeuna abi pergi heula kanggo laporan ka kantor. Oh, atuh ai kitu mah kahartos ku Abah. Tuh, Bah. Ya meureun sakalo pake urang teh naon lamun di ku jalan emosi jeung pamikiran anu Beres, teu naon teu jernih mah Oh, sakaba masalah ge mah aya katuntasan. Mohon. Ayeuna mah kieu we atuh nya cek Abah mah daripada aya ngobrol urang bae nang tungki asa kurang pantes. Mohon. Sok urang ngadongeng ada jeung Abah ayeuna mah. mohon. Gitu. Hapunten ya, abi Ah, ngawag-ngawag teu ku Abah. naon sabna. Atuh beuna ayeuna ka ujang ian ayeuna Abah teh katalamuan. Mohon. Ieu da beureunan budak Abah di dieu. Mohon. Duana oge lain nu lain. Beres. Nah, ayeuna mah kumaha carana? Oge orang-orang badami we di imah jeung Abah di dieu nya. Mohon. Naon sababna? Ai kitu mah urang geus dimasalahkeun, dipermasalahkeun, dimusyawarahkeun, Mohon. kumaha langkah nu anu saena. Mohon. Leus. Abah ge lain teu nyangupan ieu teh. Mohon. Ngan nu penting mah ngeunah tu manina. Ngeunah keur jang ian anu nyon cek kasar teman namutkeun meureun naroskeun ka ieu teh ka Jang Bobi jeung Nya Agus teh. Terus tah ayeuna mah langkung sae heuh di bumi lain urang-urang jeung Abah urang eta nya. Sok Jang kade gara lobat Jang. Sok deui. Pake sendal Jang. Assalamualaikum. Sok kitu. Sok Jang dia. Tah. Dah, Ada amparan dia, amparan Jang. Calik, Amparan. pugung kitu mah. Itu bah nu kumaha abi tadi dicariseun ka Abah teh. Ya. Si akang ieu teh. Hei, Hmm. sing balik janji teh nya da ieu mah kudu dieu teh lain teh bawa jaminan hungkul. Nya, Tah ieu Abah ya saksina. Ieu teh warisan. Kan wae rek warisan rek pamereti sasaha ge nu penting mah jaminan. Tah, Nya, omat usahakeun. sok atuh lah. Di dieu teh capek na nagih wae Capek, teh. ya. Kukulilingan. Ka usaha. Heeh, keun wae da ngarti di dieu ge. Dagang deui atuh ge mah. Balon deui usaha. Sugane ka dituna Nah, harupna. nama mumpung aya Abah, sok urang beresin ya Ya, Abah sok di dieu beres-beres kumaha adena. Sok. Kitu kaitan Bah. Ayeuna kieu Jang Ian. Mohon Bah, mangga Bah. Nya. Mohon. Saur Abah mah sagala rupa ge ceuk tadi Abah nyarios. Urang teh hade ku basa goreng ku basa. Saras Bah ta eta. Daripada pacental-cental di luar, Mohon. tatangga bakal nyahun. Mohon. Aya naon cenah ieu riweuh-riweuh. Saras, Bah. Aya ribut-ribut. Mohon. Tabah teh dah heueuh nu hideung nu bodas nu koneng anu luhur anu pendeke heueuh da masyarakat Abah di Saras, dieu, anak-anak Abah kabeh di dieu. Heuh Abah teh ceuk tadi ge hayang teh naon repeh rapih we aya masalah kahirupan. Mohon. Kahirupan teh ayeuna mah sarea ge da heueuh situasina kayan kieu. Saras, Bah. Mohon. Atuh ayeuna Jang Bobi, Jang Agus, masalah sametan mah eta mah geus kawajiban. Nya, kawajiban kudu dibayarna. Naon sababna? Mohon. Nepikeun ka urang tungtung akhir nepikeun ka naon ngujur ngaler ge hutang mah anggar hutang kudu dibayar. Mohon. Tah ayeuna kade titip ka Jang Bobi, ka Jang Agus. Cek Abah ge ulah terena hirup teh. Mohon. Hiji, urang kudu semangat hirup. Ulah pakai alasan ayeuna nu disebut naon? Ayeuna panyawat naon? Covid disebut corona teh ya, mun teu bahasa teh mah. Covid-19 sebenarnya. Entong disandarkeun ka dinya. Kade cenah Jang Bobi mah alasankeun bae da zaman kieu zaman naon? Ayeuna cenah aya musibah. Zaman penyakit. Tapi musibah ieu beunang dirobah lamun urang bisa ngarobah. Saras, Bah. Nah, ayeuna Jang Ian, hampura Abah rek mabagahan. Mohon. Tata carana teh Mohon. aya etika jeung aturanana. Saras, Bah. Ulah samarangan di mana wae Mohon. nya. Mohon. Naon contohna meureun da Jang Bobi teh puguh tempatna, Mohon. Jang Agus puguh imahna Mohon. nya. Heueuh datang ka imahna. Aduh, Bah, sapunten abdi da pami Ya. pernah di bumi nama abi mau dikeun ka emosi Bah, di Ya. pilarian, di ketrok tara aya wae, di kuliling salembut. Keur nyumput di juru duaan Bah. Aduh. Kata abi teh keuheuh Bah, hapunten nya banyak atuh nuhun. Naon ka harti Jangan ku Abah Abah, ge. mohon.
tah ayeuna kamarana ieu teu hirup teh tah kudu sadar karena hutang mah nya. Tah itu abang Saurah ngobrol itu ieu abang. lain ka ieu wae sarua ka maneh oge deui. Masalah urusan antara urang jeung urang moal leungit salidar bakal diudag-udag. Sok sajan urang lumpat kana buha oge mah burung dudak urang teh boga urusan. Boga kewajiban nu tadi teh mayar naon hutang. Sametan. Deuk gede leutik oge kudu sadar kudu narimakeun. Boga teh abah ieu mah boga teh. Nya kaharti ku abah oge teu boga. Tapi urang kudu ikhtiar. Tah ieu maksa ieu jam di kumaha di Tah. eta mah. Masalah jam ieu da geus di mana-mana ge lamun urang aya urusan anu telat sok aya paribasa jaminan. Kang. Ieu teh bakal balik deui nya. Lamun alira geus mayar. Oh, entah gitu kan. Ieu Lain teh di bawah. lain teh Aneh, penta gitu, kate. Nya. Lain teh penta ngaji teh jaminan supaya marane buru-buru mayar kana. Minggu tah sugan ka hareupna minggu tanya abah rek nanya supaya puguh cekeleunana. Beres Pak mohon. Ai minggu teh dek di mana? Dek kumaha carana meunang duit nepi ka poe minggu. Aya minggu mah aya insyaallah minggu mah aya. Heeh. Aya dibayar. Di mana eta Dagang. Dagang. Nah, ieu dagang naon maneh? Bayar ka ieu. Dibayar. Utang. Dagang naon ieu nya tarikna? Dagang naon? Dagang mainan. Iya. Kan saya teh kudu bayar ka dieu urut nagih ieu. Iya. Kredit ka deh tah. Aya nama Abang kota Batak. Yang Ian, daukeun abah, daukeun. Oh, Yang Ian, yang Bobby, yang Agus. Naon anu ku abah tadi ka kuping geus jelas. Nya, tusuk belukna cik bari sumber masalahna. Abah teh tadina mah aya naon barudak rame-rame di buruan. Ngapunten abi Bang ngagandengan Bang. Tapi teu naon. Da eta mah hak jeung kewajiban. Hak yang iya naroskeun kewajiban anu ditaroskeun. Nya, intina urang anu nganyuk boga rumah nganyuk meureunna. Jang iya nu namutkeun boga rumah namutkeun wajar jeung pantes nanyakeun. Ngancek tadi urang meureunnan kaluarkeun hati nurani kumaha carana posisi nu mana anu ku urang kudu dilaksanakeun jeung di mana anu ku urang kudu lakonan nya masuk sanaos jang ian teh ti pimpinan teh kudu tegas nya naon sababna meureun kudu dikembarikeun deui ka kantor nya kahartos ku abah oge kahartos ngan ena mah kieu jang ian da tadi geus kakuping ku jang ian sauran Bobby insyaallah cenah minggu nu bakal datang meureunna lain teu sadayana paling-paling dituntut seperti hari-hari atuh ieu oge jang Agus nya heeh abah mah meureun sabatas nganoakeun jang Bobby ikhtiarna cing dihasilkeun jang Agus oge sami meureunnan usahana cing dibabarikeun nya Agus dagang ke nya bayar kudu bayarnya. Omat ye. lain ungkuk-ungkukan wae deui kudu eta cing bener Omat yang bayar. Heuh. Dek kira hari bayarna. Sarua. siap bayarna Iraha. oh tak kitu geunian Minggu. da ieu mah kakuping ku jang ian nya kakuping ku jang ian yen barudak teh insyaallah cenah meureunnan lamun karam kamari salila sabulan teu nyumponan teh mudah-mudahan we meureun bakal datang mah nya minggu nu bakal datang bisa nyumponan di kana kawajibanana sok sanaos bari teh sadayana ampura abah sok anan abah rek ka dapur heula dek nyokot lah cai mah nya ieu teh anu itu teh rasanya ampura Tah abah kitu panginten aya nama abi mah bade pamit panginten hapunten abi tos ngariweukeun tos ngaresahkeun da abi aya niat bade istilahna ngariweukeun sareng ngaresahkeun kumargi abi sesah tadi milari jam ieu 2 ya si Akang nya abi kukulilingan milari hapunten pisan jangan tos ngariweukeun ka ieu nu gaduh tempat panginten ka abah khususna panginten sareng ka warga panginten sawang sulna abah dajek tadi abah teh di dia teh anggap meureun jadi kokot nya kokot oge tapi wajar jeung pantes lamun abah sagarupa teh nalingak paling kumanana nya ampura oge
naon sagala masalah eta mah pek jangian ayeuna wanti-wanti ka barudak kudu kumaha tinggal nyarios we kasanggupan maneh balikan teh bisi ilapeun sok nyarios we kan heula abinya ieu jin heula ieu nya sok kan apunten nya abi oma ada di dinya moe minggu kudu pasti di dieu teh pusing nya aya abah aya saksina nya ampura di dieu ama tadi da lain ama montong ceurik aya hal mah wajib ceurik eta bongan yuk sama ceurik eta aya ceurik Nganyuk butuh. Heeh, pakai butuh kan nganyuk teh. Karena ayeuna Apa sasupkeun we? Ngeus we. Haroprol. Tah, ieu sakus. Ayeuna mulungan aku teh keur melan mayar. Kumaha carana? Kan geus janji ka si Abang. Oh, poe Minggu. Oh, hayu urang mulungan atunya. Nah. Tah, ieu sok. Tah. Kuana. Ayo. tuh. Oh, bawa tah, ieu enak. Ulah atuh jang ieu mah. Ih, Ulah. apa urang teh keur mayar. Ieu ulah ya pi omongan. Pi omongan. Tah, kitu. Ayo jangan aku wae nama. Pi omongan atuh. Oh, main ngomong. Tah, ya Teh melan keur mayar ieu teh mayar ieu. Geus aya can ayeuna. Geus ieu mah geus. 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 Mana? Eta apa duitna? Disakuan sok, kodok kalau sakuan duitna. Pakai mayar. Nah. Sok bikin. Dok, enak mah mulungan Gus tah. Aku lah asupan Gus. Bikin untuk gua. Wah, perbuat kade. Yo, tadi yo. Oh, menang lo, bapak. Tong bawa mah. Tong mah tong dibawa. Ade, omat. Ya, Urang teh masih jual. ajuah teh ieu teh kumaha? Geus aya. Geus aya. Oh, aya sok Aya mana? Oh, apa eta sakuan sok. Sok pasikeun tah ieu pake mayar ka ieu ka si Abang. Ngarasina nagih wae. Era kitu. Era kubatur. Heeh, sok aya nambah bayar ayeuna. Ayo lah, Gus, urang jual namanya. Da ieu melan mayar hutang ka kabeh. Nah, awas bisi gobis maneh. Nah, simpen heula nya. Tadi gitu. Ini bawa deui. Ah, alhamdulillah. Leling melengok. Ngobrol. Tuh. Sok ayeuna mah mayar ayeuna mah soknya. Sok. Buka sabaraha mana eta? Iya. Oh, sok urang bikeun atuh ayeuna mah. Ayeuna. Sok ayeuna mah hayu urang ieu. Teh ditagih wae. Oh, ayeuna mah urang niis aya namanya, ngaparnya. Urang ini saya Oh, urang betul. ieu sok kamparkeun. Nah. Bisi ieu deui. Sok. Amparkeun atuh hiji deui. Nah, Sok urang ieu, sok. Ieu tali dinya nya. Urang ngobrol we urang sisiliran oh, Oh, sisiniran. sok sisiliran kumaha? Carana sisiliran Ieu kumaha? nya, ieu urang teh sisiniran teh Oh, kumaha? ka kota, kota. kalau panjang. Tah, mau lipadu di Jatayu. Kasia aing teh hayang buduk bau do majalu. Oh, gitu. Kumaha ujang? Kumaha? Ujang. Heeh, kumaha? Enak mah ieu we. Sora ieu we, sora kawen enak mah lah. Engke. Nya ieu nakar ngiiskeun. Siapa ge tadi teningan urang nya. teh dinasehatan siapa? Urang teh kudu asak-asak nangejo. Oh, tuh Nah, besi tutung tamagana. Cing asak-asak nenyo besi kaduntah ieu balukarna. Tah, enak ieu rong sok
sok kan nggak bisa bala ya. Sakieu. Oh sakesok engke urang bayarnya. Urang bayarkeun ngaran teh era. Ngaran teh era ieu nagih wae. Nagih wae. Oh pasea ning eta. Untungna mah pasea. Tanya kapepet dia teh heuh geus si mana. Meureunnan urang sabulang bentor. Tah enak alhamdulillah. Alhamdulillah ieu menang sakieu. Sakieu ewang. Sakieu sewang sakieu sabaraha gitu. Urang teh sabaraha deui ieu teh. Ieu teh nganu kosipa teh. Ya, sakieu deui ku teh ayana sakieu bikeun we namanya ngaran pasea. Ngaran teh ieu. Tah. Sok enak mah. Tarucingan Gus. Tarucingan urang mah sok. Nyokotna urang mah teh tarucingan teh. Meureunnan. Tina ieu meureunnan heuh. Nya sok tarucingan diri heula atawa maneh heula. Tarucingan ayeuna urang rek mere nya. Sok di dieu heula teh nya. Dicekek dikeleketek naon. Oh eta mah gitar. Wah, gitar. Sok enak manehan. Tah, ayeuna urang sawah sakotak digalai ku cacing hiji naon? Lalu. Damar. Oh, damar. Ai bongkok sarena kumaha? Ngaringkuk. Lain geuning ngaringkuk. Ngaringkuk. Lah hese ngajak papang mah meureunnan. Hah? Hese ngajak papang mah. Beureum atuh ieu beunta atuh. Beunta hese bongkok mah nya sare. Sok ngaringkuk beunta. Sarena teh. Ayeuna kieu Gus. Ai meuli kasur keur naon maneh? Meuli kasur keur naon? Tilam awak. Nya tilam awak. Keur naon meuli sarung? Kasur. Meuli kasur keur naon? Tilam awak. Keur naon meuli kasur? Kasur teh keur manya urang sare teh rek tiis. Lain, manya dek eta meuli kasur keur naon mah? Keur sare. Lain keur sare, manya keur beunta meuli mah. Manya dek peureum. Manya dek peureum. Meuli kasur mah beunta. Meuli teh memang ke beunta. Beunta lain peureum. Waktu dina peuting teh dipake sare tah eta teh dimanfaatkeun. Ini kayak bayarkeun we namanya. Bayarkeun keke aya nu nagih. Enak mah nginum sok. Nginum. Beuki. Inum. Teu beuki. Inum, cerang nginum. Coba mana ya, Pak? Nginum sok. Beakeun. Gitu. Enak mah geus nya. Deui. Geus. Deui Sebeuh. Deui bisa ditarok. Sebeuh. Deui. Sebeuh. Deui jang. Sebeuh. Kita. Ya balikeun deui tong. Tong. Engke sakedeung. Anggeuna balikeun deui lah. Balikeun deui. Urang usaha deui. Teu balikeun we enak mah balikeun deui. Kembalikan. Dibalikeun. Ngarak kuda gedek we. Ngalieur. Pakai gedek. Anu mabok. Pakai gedek mah tuh. Beak meureunnan. Bae balikeun deui we lah. Sakedeung deui. Kumaha sok ayeuna balikeun deui 2 botol we. Bayar. Nah, kumaha. Bayar Geus sanajan ulang ieu. Geus saya tong dibayarkeun lah. Beak sabotol. Geus saya bayar, tong dibayarkeun balikeun deui. Balikeun deui. Coba. Sakedeung deui geura datang. Dagoan heula. Ieu mah atuh carana. Ngadagoan si Kabang. Coba. Ieu ka dieu teh era. Tuh. Era jangan tetangga. Kang, damang Kang. Damang. Ieu teu ngariungnya. Sok, enak mah ieu nya. Kumaha ieu abi lagi janji teh. Abi tos ngarongsok ya, menang sakieu tah. Alhamdulillah. Kalain ngarongsok ieu mah. Wae di mana? Ayeuna di paseaeun rumah tangga anu meureun ulun tah eta. Enak ieu menang sakieu tah wayana we. Hade saya bisa nih teh. Nya tah wayana sok tah pasikeun. Halo, Allah lagi wae. tampinya Nya. sing lancar kareupna main kali taginya. Kitu mah akangna jongjon meunang. Kareupna abdina jongjon. Ya. Ieu ku abi ditampi ya. Nya, Mohon mangga. bisa. Ampura abrinya. Mohon bisa nih ku abi ditampi ka. Sakitunya menang sakitunya. Lajeng deui mohon ditampi ku abinya urang ieu urang pasikeun ka dunungan. Mah itu menang sakitunya. Mana Kang? Oh, saya pernah tong nana lagi wae nya.